nepangkeun abdi sareng rencangan abdi di kelompok 3 12 IPS 4 bade nayangkeun video nu judulna cita-cita. Nepangkeun wasta simkuring Muhammad Rizky Arya, Nepangkeun wasta simkuring Muhsin, Tepangkeun wasta simkuring Khalizar Nabila, tepangkeun wasta simkuring Putri Fajria, tepangkeun wasta simkuring Ratu Paninggani, tepangkeun wasta simkuring Tanah Fahria, tepangkeun wasta simkuring Satu Siapalina Biar, Tepangkeun nama simkuring Burhanuddin Muhammad Basir. Mana teh budak bobo, pembangun coba sakola wae. sing rajin, ambil cita-citana kacapai. Terus teh mesti mana mah rajin sekolah teh. Di sekolah tuh sare wae ini sih, itu bener. Aya ka sakola sare. Hati Tommy. Ani mana teh hal wae atuh di kobong teh emang teu sare eta sapopoe. Balik sekolah tuh sare sampai ke Sih, apa kita bener jadi mabok tersarek kaca pangan. Ayo pelajaran naonnya? Pengayaan, pandeng mana ya? Itu orang asup kalau di kelas itu Put, itu teh Pak Endeng. Sanesnya pandeng. Hei, bener kayak Pak Endeng. Pandeng, mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya kan? So, enak apa balik absen? Mana ada absennya? Aduh. Kalija. Rizky Arya. Saya Pak, sekalian maaf Pak. Mengkol berbareng Soto anunya. Sok menggol, Pak. biasa lagi kau main mengkol gitu. Mana lah mulai seminggu. Mana lah mau izin tapi jangan telepon. Gagah ya. Putri, Repi, Sana, Musin, Wira, Sasti. Saat akan pelajaran dimulai, Bapak balik kumaros. Cita-cita murid-murid Bapak teh naon? Nah, Bapak balik kumaros ka Putri heula. Putri, cita-cita Putri naon? Nah, hayang ka dokter. Oh punten Pak, hoyong jadi dokter. Apaan dokter teh bisa ngabantuan rakyat anu gering. Kan anjeun mah IPS. Bisa oge di bagian sosialisasina, pembangunana. Repi. Terus selanjutnya sebutkan. Dia yang jadi guru Pak. Sabab abdi tikar ali itu yang jadi guru. Abdi Pak yang jadi pegawai bank sabab abdi resep pisan karena pelajaran akuntansi jadi abdi hoyong gawe di bank. Tilu. Abdi Pak, abdi mah yang jadi juru masak. Kusabab abdi teh tikar leuleuk tikar resep kana masak Bapak. Dah. Tilu. Dukanya eta Pak, ieu teh duka kuliah, duka kumaha lantaran kan tergaduh biaya Pak pangku kuliahna. Tilu. Nggak sesuai mana jadi pegawai Indomaret gue san. Tilu. Tong kitu atuh Musin, da abdi mah nya bade lireun heula sataun mungkin pamit pas sataun eta teh ngumpulkeun acis terus aya nambah kuliah kitu. Terus lamun tos lulus kuliah, bade jadi naon? Lantaran abdi kuliahna tarbiyah janten mungkin teh jadi guru Bapak, jadi guru PAI supados sami sareng Pak Jenal. Teh
Hayong jantan polisi soalnya abdi termotivasi sareng polisi. Musim asal lewat hari itu udah atuh. Oh, kenal musim. Sebutkan cita-cita musim. Nah, kenapa Bapak-bapak, musim mah beda jadi Habib Syekh. Habib Syekh kenapa? Pan hoyong ngabimbing mau aya di Labintana, Komopan. Maknya habis sare wae. Aku dalam mimpi pantai. Umur namanya. Habib bawa mimpi sama Pak. Kami we Habib. Ai kelas sudah mau mau jalannya gitu ya. Tapi mah biasa nama anu sok molor wae teh mungkin tehnya emang non teh aya nih Habib-habib anu misalnya baheula nama baraga judul. Oh iya, emang bisa wae nya. Jadi ada Bahasa sukses gitu loh, Pak. bisa gaya jalma kos gitu nya. Nah, jadi jelema teh ulah sare wae kudu getol mun maneh yang jadi Habib, ulah kitu wae belajar segitu ka masjid 5 waktu, ulah poe we ka masjid. Dan mungkin kamu sih saya bapak. Ya, Bang. Sare.